Hai besti, tuh aya nama cuang mersihan kamar mandi ieu teh cuang digosokan meh bersihnya tuh geus kalotor ieu teh geus kararoneng jadi hayu buru ye wayahna mersihan kamar mandi meungpeung keur datang daekanana ieu teh biasa meresok kebluk ieu teh hoream ieu teh tuh jabane ieu teh kudu nonggeng ieu teh kudu nangtung ieu teh kudu diuk kita tadi nih harareungapnya ieu teh nya boga ieu awak langsing siga kieu mah dipake totonggengan kieu oge harareungap tuh kaca tah dibersihan di sabunan tong poho jandela oge tah dibersihan di sabunan meh kararinclong tong kagok mun dibersihan teh bersihan kabeh besti tah jadi katingalina oge ngareunaheun tah ieu mesin cuci oge bisi sirikeun tuh cenah beh ditu mah di sabunan cenah naha di dieu teh di sabunan sok buru ayeuna mah tah bersihan we tuh ari dibersihan kieu mah apaan katemponna ge ngareunaheun tah ayeuna mah tinggal ngagosokan ieu paranti nyeng celengan ieu teh besti tah nyeng celengan teh di dieu teu pinuh-pinuh ceng celengan lamun duit mah geus bongkar ieu teh nya besti tapi isina teh da lain duit ieu teh nya tuh barang berharga we pokona mah eusina mah tah geus diuk deui ieu teh besti. Hayu besti nuhun tos nongton videona.